Hayu-hayu barade ye. Eta teh sora anu sok ditutungguan ku para ibu-ibu. Setiap datang jam 2 beurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Baraya ieu teh geus jam 2 beurang. Pasti sakedeung deui aya suara anu hayu barade ye. Ah geuning kakara diomongkeun oge. Geus kadenge sora eta teh. Keur barang gawe ge kudu buru-buru we disampeurkeun. Sora naon tuh cenah emak menikot asal riweuh. Gagabah baraya eta teh sora anu penting pisan jang emak-emak mah. Komo di bulan puasa kieu mah. Ieu baraya anu ditutungguan ku para emak-emak teh tukang dagang sayuran butuh pang pokokna unggal poe anu matak sok jadi bararingung teh ka emak-emak mah geuninganan. Geuning aya ece nulis geus pangheulana eta ka dieu. Balanya naon cenah cenah balanya tempe poe ayeuna mah. Ari emak mah jeung tempe teh poe kamari, poe ayeuna mah teuing bararingung ting. Ngan anu teu bingung jeung wajib aya mah ieu tah cara tinggalin enog mah. Da pokona mah buka atawa sahur teh kudu we aya enog. Geus haripeut deui meureun jeung enog mah. Soalna jeung nu sejen-sejen mah kadang barudak teh henteu daekeun. Matak jual ka dieu teh. Geus we emak mah ngaheulakeun nyokot enog 2 siki tapi na ieu teh cukup heula sakieu ge jang ayeuna mah. Eta ge osok nanya barudak mah bisi hayang naon tapi da keukeuh we hayang jeung enog deui. Da nunyuk itu embung nunyuk ieu embung teh geuninganan. Geus enog ieu teh emak neangan heula nya pideungeunnaeun nu lainna. Ampunnya anda mending geus bararingung teh pideungeunnaeun teh. Tungtungna mah teh nyokot sayureun sop tapi da moal di sop ieu teh. Arek ge dioseng-oseng we deui da moal loba-loba teuing 2 bungkus ge mahi. Kusabab we ayeuna mah heueuh bapakna da init digawe. Moal buka babarengan jadi moal anu riweuh-riweuh we deungeunna teh. Teh meuli mie da boga sayuran sawi hejo pamere uwana. Tuluy ieu teh bieu nanya ka budak. Ajang sahur erek minyu susu atau energen. Cenah hayang energen ari dikoreh-koreh ieu teh eueuh energenna nya geus we nyokot susu. Baraya alhamdulillah teh da anu sok dagang rutin kieu teh. Bantu emak-emak jadi teu kudu idir-idiran. Cukup nungguan jam 2 beurang we pokona nama. Lumayan da rada loba piliheun mah. Pedahnya ge loba piliheun tapi da sok bararingung anger. Angap we ieu teh keur balanya di pasar. Pasar buruan imah tapi ieu mah da aya ge di buruan imah. Untung deui eureuna sok deukeuteun imah emak. Jadi osok pangheulana milihan. Da ieu ge acan ngumpul kabeh nu balanya teh. Sakedeung deui ge ngagimung ibu-ibu nyalampeureun. Apaan geus arapal jadwal atuh ibu-ibu ge. Ece ieu teh ngan hanyakalna we menikot nyempon. Lumayan rada hararese rek pulah pilih teh. Alhamdulillah emak tuh geus bebenangan ajang buka. Maksudna teh pideungeunnaeun ajang buka engke. Teu loba-loba teuing oge. Da geuning sakieu ge lumayan. Bongan atuh da sagala dibeli oge ari sagala teu didahar mah ku barudak. Asa kamubah-mubah komo ayeuna eueuh bapakna anu maturan dahar emak. Jadi geus we nuturkeun ka hayang budak.